Dalil, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Mun kuring maot, omat, dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era Aku naon? abdi mah dokter spesialis kelamin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah hanas jujur nya kitu mah aing mah jujur. Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Ah, naon ari kitu mah? Abdi teu acan ngadamel PR. Jang. Adia Jang. Aya naon Bapak? Cik, Bapak pamilikeun rokok sakedeung. Ke diburuhan ku Bapak. Ali mah ujang keur main dia tinggal di kerame. Buru sakedeung ke diburuhan 1000 ku Bapak. Kieu we atunya me adil nyampa aja. Ya, sok. Tah, Bapak ku ujang dibere 2000 jeung meuli sorangan. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae Mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Ieu. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh Mama di jero sumur. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supada si Udi bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana kitu? Tadi lebet ieu drum. Mama, si Bapak nggak bohong, cenah. Kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa. Ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon dah ngandalangna we nu molototan ka Udin. Pih, ari tadi si Imang tukang kebom cunihin ke Abdi, tapi saurna mah dibeorang ku papi eta teh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin tah eta teh, tur campelak kadunungan. Nah, laras eta teh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumasa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri jeung asupkeun manukna. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta Akang rek nekat ngajeleng tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Sapertos sawah, Bu. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya waos pun lanjut. Mama, si Bapak nggak bohong, cenah. Kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa.
Udin dicocok tas cakadang buta teh. Teu naon dah ngandalang we nu molototan ka Udin. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri lain ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh kumahanya lamun kereta api majuna jiga higal jengkal. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok mangga wae Kang diantos pisannya. ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya. Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal. Tilu rampasan mah tah tos turun tina rakit akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Talaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep simpage. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Ieu Kang. Si akang kalahkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok mangga wae Kang diantos pisannya. ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya. Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal. Tilu rampasan mah tah tos turun tina rakit akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Ambuing atuh lepat bapak. Saya mah bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh Mang? Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katu mana ari aya Man? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nuku mah sih Mang, ari buah si malakama teh. Yeuh Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus, nah aku naon gitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya mau katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Oneng. Iya, Pak. Kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini Pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokona mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim apa? Kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi, Bapak. Obrolan berit.
Berit, mana nyahot teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngarana teh sentek ta. Urang masuk di jen ulin da, diajeleng-ajelengan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek mana kehola atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon. Sorry, saya marek kencan jeung ucing.